Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wasta abdi Lula Herdina. Di dieu abdi bade ngawawancara narasumber nyaeta ibu rumah tangga salaku ibu abdi Nyalira. Di dieu abdi tos sareng narasumber abdi nyaeta ibu Nidi Yulvina. Dupi sadi dinten anu dipidamel ku ibu teh naon wae? Enjing-enjing nyiapkeun acu kanggo caroge damel sareng anak sekolah. Teka kantun nyiapkeun tuangan sareng bekel. Upami sadayana tos angkat, nyiraman pepelakan di pakarangan bumi. Dilajengkeun bebersih sareng beberes bumi. Saparantosna beres, teras ibak lajeng angkat ka pasar meser kanggo tuangan. Di pasar uwi ka bumi, ngawasu acuk nu kotor teras dipoekeun. Teu hilap masak kanggo tuangan. Saparantosna beres sadayana reureut teu kalangkung netepan. Sonten bari ngantosan anu uwih damel sareng anu uwih sakola dieusi ngalicin acuk anu tos gararing dipoe. Tos beres ngalicin lajeng ibak sareng reureut. Ayeuna kumaha anu diraos ibu nalika midamel padamelan sadi dinten teh? Unggal dinten dipidamel janten biasa wae, tapi aya wancina sok bosen oge. Dupi saparantosna bidamel padamelan dirarompok aya padamelan nu sanes. Salian padamelan eta aya tahsin rutin ibu-ibu. Unggal dinten ibu ngawitan midamel padamelan tabu sabaraha? Tabu 4 tos ngawitan. Ayeuna naon anu jadi suka sesahna jantan ibu rumah tangga teh? Sukana caroge sareng anak kaurus sehat. Oge bangga janten ibu rumah tangga sesahna upami di bumi tiiseun di kantun damel sareng sakola. Naon anu jadi pangberat anu diraoskeun ku ibu? Pun caroge sok dinas kaluar kota. Janten seueur padamelan lalaki anu kedah dipidamel ku Nyalira. Kumaha ibu nyang hareupan pangberat eta? Sagala dilakukeun Nyalira kalayan tenang sareng sabar. Sateu acan jantan ibu rumah tangga naon anu dipiharep ku ibu? Gaduh padamelan anu saya sareng ngabagjakeun ibu rama sareng kulawargi. Naon anu dipiharep ibu salajengna? Caroge sareng anak aya dina kasehatan sareng ditangtayungan ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kumaha anu diraos ku ibu ayeuna? Bangga atuh sabab caroge sareng anak kapalire. Sakitu wae wawancara abdi sareng ibu Nidi. Hapunten bili aya lepat kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.